harap tenang karena Cidar lagi melakukan hipnotis. Hah? Hipnotis? Emang Cidar bisa hipnotis gitu? Penasaran? Kita intip, tenang. Penasaran? Lah, udah ngintipnya di sini aja. Pas, supaya tidak terlalu dekat. Jelas tapi melihat ke depan. Tuh. Wah, bener. Lagi ngehipnotis. Tapi itu orang yang dihipnotisnya kayaknya kenal. Siapa ya? Sedut, seruput. Sok tanyakeun bapak ka Lampor. Sia kurang dibawa ke jaksa urang sia. Tapi kumaha Di penjara nya ngaku-ngaku sia. naon nu Pak Iwan? Lu urang. Ai mana? Udah tekir cuci jeboro kitu panona. Hei. Heeh nya. Itu sertifikat. Tah ieu sertifikat tanahna, ieu sertifikat bangunan. Ieu nu mana? Ieu nu bangunan nu kolam. Tah ieu nu belah ditu kolam belah ditu ieu. Yang terang sana itu. Si Kun itu dihipnotis. Alah, oh iya, si Kun yang nyanyi lagu Hayang Kawin. Wah, iya. Sedut, seruput. Itu yang terang. Hei. Pak. Iwan. Gusti ngomong anu ieu kolam anu ieu teh urang ieu teh hampir 15 rumah gitu. Ima gedung eta tah. Nu mana gedung? Tah ieu Gedung Haji Iwan. Gedung nu mana? urang ieu ngabangun 3 lantai gitu. Nu 3 lantai teh nu mana eta? Iya sia good. Ya kamar karunya. Ari kamar tidur paling mana cisau tidur teh. Paling mana? Kamar tidur. Urang lebih kaget sana. Aya naon wae di kamar tidur. Oh iya. Wan. Tinggal. Ieu Wan. Ya Allah. Ieu peragi sore urang jeung pamajikan di dieu tah. Urang Wan tah urang jeung pamajikan urang sok di dieu Wan tah. Jujur. Cing tinggalikeun kana lalanya. Padahal di mana? Tah urang jeung pamajikan di dieu. Dapur, mana cicing dapur. Nu halap maneh teh. Nu mana atuh? Bener atuh. Jelas. Sano ieu. Cek Mana? Iya. Mana dapur mana? Nu mana dapur teh? Tunjukkeun sok nu mana dapur. Dapur nu mana tadi? Dapur mana tunjuk? Tah ieu tah beda hidungnya. Aduh bisa sia. Lain eta mah nu makanan lain surat teh. Iya aman Sokan. Ting sia. aman kan kurang ge apa. Asar dijual. Wah, tadi rek nanya deui, ai ka dieu jeung saha? Adi jeung saha? Jeung saha ka dieu? Itu yang pamajikan dah ya? Oh, aya tadi nya. Emang bukan seperti pemajikan tinggalnya heula. Bisi salah. Nya urang Dia juga majikan. Iya dekeun ke urang dicekelnya. Asar. Iya urang asup perkenalan. Moal ngapain? Bener, Cidar bisa hipnotis. Si Kun, oh, dia ngaku-ngaku yang punya Villa Ranca Ungu. Seolah-olah, oh iya. Jadi dia seolah-olah menjadi pemilik Villa Ranca Ungu. Wah, Kun. Sedut, seruput.
Hiu. Iya lamun bener jeung pamajikan. Ayo pamajikan kumpul tah. Main. Iya. Lain, pamajikan lain, tulis. Lalalala. Wah, dia nggak ngaku istrinya sendiri. Hah? Bisa aja Cik Ida. Waduh, jadi bukan dia istrinya. Padahal saya tahu dia itu istrinya yang bener tuh. Nah, ya. Dasar sedut suruput. Ya pamajikan kun tah ya. Iya, kira pamajikan mundur masih mana? Ya. Kan dia pamajikan kan dia. Pamajikan. Mana atuh ya pamajikan Iya. Lain. Mana atuh? Pamajikan orang geulis. Mana cik? Kela cuy, orang tanya heula, orang tanya. Teteh hari ieu saha? Saroge. Caroge. Nah, ngaku-ngaku sih. Hei. Gusti Agus. Iya bener pemajikan ya. Mana cik? Pamajikan aya di toko aya. Mana cik sok? Cik aya we. Ongko jeung pamajikan sirik, pamajikan maneh mah ieu. Aku gelis. Dari dulu nih pamajikan. Lain. Geulis teuing. Itu Sabada kayak informasi anu hubungan bangsa merah. tah iya ya. 1258 punten di kalikeun heula sabada. Mi. Oh iya. Iya pamajikan orang mah naon bari buat teh. Gusti Agung. Ya, kun iya pamajikan maneh mah. Iya. Lain. Naon bangsa. Iya pamajikan. Pamajikan mana pamajikan? Itu gadis misal. Ayo pamajikan. Mi sehat. Oh, sudah. Iya pamajikan kumpul. Apa gitu pamajikan kumpul mah? Buat terus. Sudah yang tuh nyarekan ya. Ya nembak kieu ekun. Ieu kan bae kurang di haruan. Dia orang Lupa diteuing sudah. Benar. Baik. Balik tarik bawa ke urang. Dia tuh sebangsa. Gue satu lagi tuh bang. kita sebuah surat cicing atau kurang hari ini dia kerek beli tanah. Pokoknya kurang di bawah majikan manehnya. Dijual cicing. Tenang. Oh korek dijual. Wah. Waduh. Bener. Korek dijual. Kun sudah sadar nanti akan pulih kembali seperti pikiran semula. Kun yang benar-benar kun, ibu tahu kakak mana itu? Akan ingat sama istri, akan ingat sama Pak Haji, malah langsung ke Pak Haji. Kun merasa malu, ngerti? Kita bangunkan hitungan ketiga, hitungan bareng-bareng 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kun, kurang naik mau majikan manehnya. Ari tadi ngesinikeun, tenan orang diwawali. Kita majikan. Eta pemajikan maneh mah. Emak itu mana dari dulu? Oh, ternyata Cik Idar bisa hipnotis ya. Tadi si Kun yang nyanyi lagu Hayang Kawin dihipnotis sama Cik Idar sampai lupa sama istrinya, sampai ngaku juragan yang punya villa Ranca Ungu. Padahal yang punya villa Ranca Ungu mah saya juga tahu, Pak Jiwan. Dasar Kun sedut seruput, kena